Sabi dong pengen apa pendoli. Wah, adoran wilujeng wengi wilujeng tepang deh sarang berbangsa beranganyai. Desa sudah tepang panjat sinar pusang kewarna pimpinan Abah Pendul. Anu alamatan di Kampung Bayu Desa Lamadur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang. Ayo, sumangga kampung kasadana wilujeng lingih. Kumpul. Jauh sampai tunduk Remonu angkat sampai darmata Dibidul di kaler di kolok di wetana dan sampai-sampai ngariung ulang bongok karonya kepak perbayang Hoyo Gambaran lima Rasulullah didangling salapan rupa iya lagu Jawa Sunda orang panyingkiran sadaya warisan liwarisan wong tua awitan nom dharma lakuan
Darmala tiga pamalahan jamai kacita salalawasna gacipta salalawasna padieun kuyup gede di lautan kapitina siang wengi hajat para ulama sadaya pangecek tukang masak di dapur hari kapina jalan lantaran cagaluh pempang dekat wengi aya urang susulan kurang panyingkiran rawa mertaga rungkung enjing eling-eling maka eling bintang di bumi alam Mang Emin juruk keset abah beduk Dharma wayangan meregap teh pangawas nafsu kumantah gaduh badan anu seniman yang seniwati ciriwanci mandiri rombongan topeng abah bedul ciriwanci bari cembak inggot isin danumah ngadawa ngabang berangat indah ngadedel sadege gerak pahajat puhajat panganten istri pamegat para panonton sadaya ngadawa kamu mulai kesenian ulah kandung maksud yang tujuan yang emin ngawujudkeun satu lain-lain daun awilan lain-lain baca lamun urang kita Wisnya jadi kewajiban ngurus naga gak seorang wajar maneh nganyang sama padahal nganyang
wiru deui popotongan tinggi geus sok hayang ngarujuk deui potongan orang Karawang Pak Haji ulah aya naon ulah makan nundutan sore keneh Pak Haji gerak diadu kulupan damang Pak Haji pangestowa syukur calalager rumahnya amin ya rabbal alamin udah naon atuh urang mah diberi nikmat sehat ge urang mah geus alhamdulillah amin nikmat panjang umur nikmat murah miring rezeki naon urang mah nu dipamrih teh panjang umur sehat badan sehat jasmani rohani loba duit ngeunah geuningan aya loba duit mah kantenan hayang naon oge tinggal meser ai teu boga duit mah lolobana nyeri hate Pak Haji atuh puguh mata kayu orang mumule seni urang itu sing loba milik rezeki sing jadi badan sing barokah ditapina kurang sadaya Karawang Pangkal Perjuang proklamasi rengas dengklok berjuanglah kapal yang mengemin revolusi diulang kagok ieu daun waro jangan juang di pelat di sisi sumur Indonesia baru berjuang geranya apa asa wadatu sangkan rakyat adil jeung makmur ada uang ada uang abang perangati dengan dedes gadekeun bae gerak urang panyingira pahajat ibu hajat para penonton sadaya panganten istri panggung ngadedengekeun bae adalah ieu Karawang otan weda umumna para patale hai urang daripada ka Gusti Maha Suci ngemplohe do daun kangkung di Candak kota Bandung Gusti Allah nu Maha geura mangemin ku urang budaya Sunda daerah
di bumi alam pedah sisi sawah eta teh Ceu. darama wawayangan bairagan daya pangan wow Abah Emin Mulyan Kumanta kurang asih yang eling ulah kajong-jonan teuing gerak urang dia tukuni salira beda di api salira beda di kebenang dipika memeter benang dibebek jok sapanjang urang gumar ulah genakna ikhtiar elang utung tutunya siaru awon wajib jukut lo baru talo bareng malaria kedah tumut karpamanta negara Indonesia ayo Repot jauh Bineka Tunggal Ika Manung Garuda sejati negara geus merdeka subur makmur tilah tina uing wanita nu teu jujur kana duit kancang hambur nya hoda bunguna pulang emin hari palasti wing wasuk pasari rasa dadayu sawidak dongeng subuh-subuh geus boleh badaya mereangkong warung urang kodong kental salat tinunya teh bakal maong aya lomot tina batu dari masa tangga sing emot kana waktu nu lima ulah ditinggal ade kapenyan kon bang kade kawiwiran Hadirin yang bahagia, selamat malam, selamat bertemu kembali dengan rombongan kami pimpinan Abah Pendul.
waduh apa ngaji mah apa ngaji bapak ngaji ulah aya naon di wetong ger kamari urang di mananya Cibadak hari wengi ayeuna panyingkiran teras ka mana deui urang teh Bayur oh ka Bayur heeh di bumina Pak Haji Tabas sampai saputing Bayur ka panyingkiran
Satu, dua,